kompleknya. Kampung teh sepi. Makanya anak aing lagi hayang HP. Di ditu suka aya jelema tuh. Alhamdulillah, iya euy. Aya hareun teh milik saya digantikan. Henteu di warga. Iya pun jadi. Lah, hese. Alhamdulillah, dulu sih mulai HP ke anak ini. Set. Loh, kumaha tunggal duit listrik rek meak biasa ngamuli di bapak yang ngiriman kene wae itu mana mantogna Berwek. Rongsok bu. hah Ade. tegang berwek ya mang tadi ya mang ayo berwek ya etik Yuk, ya. lumayan nyuel listrik ah Kenanya mang dagoan nyangkat heula karusna Tamang, cimang, kilona baraha 2000 bi, sakilona. Kumaha bade? Hi, murah-murah teuing. Atuh 2500 ke. Yang geus lah timbang tah, sok. Emang sakitu pangaos na, Bu? 2000 dituna. Entos urang nyenak timbangan heula tulus mah. Hah, jembatan berat. Hah, timbangan eta mang. Timbangan 2018 itu, Bu. Hah. Pade di curangan. Moal. Aku jujur tah curang-curangan. Terus urang timbang mah nya. Ya, sok timbang sok. Berat lo mang. Sekali itu 20 Berat, kilo. Manangkan. Eta, make nganggo mata batin atuh. Sok ayo wae sia mau. Nyanggeus sok lah. Bayar sabaraha? 20 ribuan, Bu. 20. Mohon. Kiraku sih kilona 2000 20 kilo jadi Nomor 20. 20. Nope. Ah, nyanggeus atuh sok. Bayar ke dia. Yang bayar listrik ya, geus ngitikan wae. Bapak ka mana deui? Hah, Ya, itu duit mana, Mang? Duit apa? Dolar apa? Dolar. Rupiah. Dolar. Oh, dolar. Mohon. Nyanggeus nuhun ya, Mang ya. Oh, sudah. Sok, bawa we cek, mun aya deui dipanggil deui ka dia, Siap. oke? Oke. Hatur nuhun, Mang. Sam-sam. Dasar si Amang bodoh, ku aing asupan batu oge. Teu nyahoeun, bloon dasar kan lumayan euy. Mulai beas. Cir, penasaran ya aing ya, eleh main ya aing ya. Mahnya nyopot duit heula apa nya? Di mahnya. Kudu duit pisan deui. Kosong pisan ya anjir. Rokok nggak sakit deui. Balik wae lah. Penasaran kumaha ge. Kumaha aja jalan teh? Buka mata tuh. Maaf, Pak, dekat tingali. Harusnya yang kerpusing ke sekitar sih. Astagfirullahaladzim, jelema teh. Astagfirullah, teh jelema gitu-gitu teuing ya. Gaya we haji. Haji gelo tuh. Astagfirullahaladzim. Oh, ini berat-berat ya? Astagfirullah, batu. Ibu-ibu tadi kumaha sih ya? Kita teuing nasib. Baiklah.
Ini loba ieu duit euy. Pasti nu jelema tadi nu ibu-ibu tadi ya. Cokot entong ya. Cokot nu batur. Tahan butuh. Tapi jelema bedegong. Ah, panterkeun karunya. Jujur jelema mah. Oh, kulit. Oh, astagfirullah. Keren deui urang. Gara-gara lompat tadi tuh. Ditipu, murah. Manggih duit lumayan. Mana itu mah teh? Mana ya? Aduh, euy. Mana? Nih. Buka dus tuh. Iya, di dia. Nak. Yuk, non. Ya kardus tuh. Kardus di mana? Eta ada apa? Oh, tadi dijual gitu. Aduh. Naonnya? Nah dijual. Kayak duitan tuh Nyi. Duit naon? Aduh. Duit simpenan. Nyebutkan duit ya, Bi. Henteu. Bohong, kan naon di dia disimpan di kardus, disimpan di kardus. Ayo nyebutkan duitnya. Be aman maksudnya. Aman. Yang dijual juga tukang rongsok. Aduh. Pakai naon heyo duitna? Itu dipakai nana disimpen Oh, doang. pakai mainnya, namanya. Namanya. Disimpan, udah ditutup kan itu dah. Iya tuh. Ayo bareng tuh. Ayo. Buru. Tuh itu tuh, Pak, itu tuh. Oh, itu. Ya teman nu tabrakan yang orang tadi ya kan? Itu kumaha? Iya. Nah, yang Pak. Tanyakan. Eta emang tadi anu pakarus tuh. Oh iya, di sana. Nuhun eta. Oh, kayak artosan kan? Nuhun. Di artosna. Coba itu, Pak, masih kurang. Bisik kurang. Nya pas ya. Oh, Pak. Masa? Atuh yuk. Jangan mah atuh ya. Enggak perlu aja. Ih, kumaha mah bae. Sok. Yos. Ih, Ikhlas abdi mah. Atuh nuhun atuh nya. Ibu kasih dia. Oh. Tetap. Nih batuan. Apa namanya itu anak kardusna? Aduh, nyerakeun. Meskipun abdi pemulung, tukang rongsok, tapi abdi masih gaduh moral. Tah kardusna.